Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng sonton konak deui sareng Kang Arid. Biasa dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh dina lakon judul Bagaspati. Ayeuna teh nuju dina serial atanapi lalakon judulna nyaeta Teluh. Ayeuna teh sari ka 16. Mudah-mudahan mitra-mitranya ieu dongeng Sunda teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu pangbebrah kana mana. Kamari teh dina seri ka-15 nuju nyarioskeun di bumina Pakuwu. Harita teh Pakuwu teh atos kakenaan ku Teluh nyaeta anu tos kaasupan ku si Werjit. Dugi kadinya nya mitra-mitra supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der ah. Dah harita Paku teh keur di tengah imah. Atuh Pak RT, Mang Akong jeung Mang Akeng lain di kieu reuasna. Ningali kaayaan Paku anu pikawatireun. Sukuna merengkean nyerekekeh leungeunna ka luhur. Panonna molotot ari letahna ngelel. Bateungna ngadak-ngadak buci truk siga anu ditiup. Boh, ieu teh ibu kumaha lalakonna dugikeun ka kieu? Kitu cek Pak RT bari merong ka Paku. Pak RT, tadi teh aya sora di luhur. Aya sora nu nyakakak, leungit sora aya cahaya mangrupaseuna anu saterusna asup kana awakna Bapa tah kitu. Pak RT, kitu cek buku bari ramiksak. Teu tega ningali warugana Paku dina kaayaan kitu. Kumaha tuh Paku tos kieu? Lamun diantep bisa bahaya. Sabab ya mah anu katingali mah keuna ku Werjit. Kitu cek Mang Akong. Nya Paku, kumaha tuh mun susulan Nini Uneh? Wah, yok gitu atuh. Sok Mang Akeng wayahna ajeng Mang Udin sok susulan Nini Uneh bejakeun we yen kitu. Atuh anu saterusna dararese. Mang Akeng jeung Mang Udin jrut turun ti imah Paku nuju ka imahna Nini Uneh. Anu maksudna rek menta tulung. Sabab ieu kajadian teh anu kacida gancangna. Estuning di luar dugaan. Maklum ari guna-guna atawa anu disebut Werjit pagawean iblis. Intina anu ngubaranana ge sakurang-kurangna anu geus apal kana ilmu teluh. Teu lila Mang Udin jeung Mang Akeng geus srog geus nepi ka imah Nini Uneh. Anu saterusna Mang Udin kaketrok teh sedikna dikedor imahna Nini Uneh teh. Punten, Nini.
Kitu cek Mang Udin. Atuh Nini Uneh harita anu keur kabeneran can peureum. Dan Nini Uneh ngarasakeun yen bakal aya kajadian anu tumiba ka kampung Cikumen. Bubuhan ari Nini Uneh teh hiji kolot anu diandalkeun ku warga kampung Cikumen. Saha di luar kitu cek Nini Uneh nembalan ti jero. Abdi Nini Akeng jeung Mang Udin, kitu cek Mang Akeng. Atuh Nini Uneh teh teu hararese. Anu saterusna nuju kana panto imah. Tuluy mukakeun tulak brai panto dibuka. Bener we di luar kasampak Mang Udin jeung Mang Akeng. Aya naon? Mang Udin, Mang Akeng asa rareuwas. Kitu cek Nini Uneh. Oh, kieu Nini. Oh, aya bicara nu kacidak pentingna. Oh, itu Pak Ku. Itu Pak Ku. Pak tuanganana ngabaruhan. Itu cek Mang Udin. Atuh Nini Uneh teh mending ngahulang. Ngagedean kumaha Mang Udin, sok atuh ka jero heula. Hayu ngobrolna di jero. Ameh Nini ngarti. Kitu cek Nini Uneh. Atuh Mang Udin jeung Mang Akeng teh tetalangke. Anu saterusna rasup ka imah Nini Uneh gek duanana diuk dina samak. Boh, kieu Nini anu kajantenan anu sa aslina mah. Anu saterusna Mang Udin derek-dek nyaritakeun ti mimiti kajadian. Nyaeta bahasa manehna keur ngajaga imah Paku. Yen aya makhluk anu seri nya kakak. Ejeng anu kaalaman ku ibuku ge dicaritakeun. Awan nu kaliwat malahan mah Mang Akeng ge nyaritakeun basa Mang Akeng keur di pos ronda aya makhluk ngagaya bagede. Wujudna siga siluman. Panonna anu seukeut huntuna rangeteng ngan sirahna cenah Nini nyungcung siga aseupan kukuna ranggoas. Atuh menang carita kitu mah Nini Uneh teh ngahuleng. Cek pikir Nini Uneh yen ieu mah mangrupa warjit atawa telu anu dikirim ngahaja. Anu maksudna rek nyilakakeun Paku. Nya Nini ngarti. Mang Udin, Mang Akeng, ayeuna mah hayu atuh bisi kumahaonam. Kitu cek Nini Uneh. Atuh tetalangke ring tiluanana ngajugjug ka imahna Paku. Nya ge peuting. Nya ge Nini Uneh geus kolot tapi leumpang dinu poek. Siga dinu cang we. Mang Udin mah jeung Mang Akeng ditatarajong kana batu kana tunggul. Nini Uneh mah norolong kumaha we manuk puyuh. Bubuhan hiji kolot anu jero dina pangartina. Teu lila di jalana Nini Uneh, Mang Udin jeung Mang Akeng geus nepi ka imahna Paku. Bener we kasampak Paku keur bolotot. Panonna nglel leungeunna kaluhur siga budak leutik anu hayang dipangku. Nini, ieu kumaha Paku tulungan.
Nah kunaon? Dah tadi mata naon? Dan tadi we aya anu seuri jeung aya cahaya anu asup kana awakna. Kitu cek ibu kuwu. Nya, Nini, geus apal buku oge ka Pak RT, ka Mang Akong. Ieu teh anu disebut guna-guna atau anu disebut urjit. Ngahaja ieu mah aya kiriman anu maksudna rek nanda sapaku. Kitu cik Nini Uneh nerangkeun. Atuh ibu kuwu mending ngagebeg. Ngan nging weh ibu kuwu ciri asa teu tega ningali paku warugana dikawatireun. Tolongan Nini, kumaha tos kieu? Abdi teu tega ninggalna. Boon, Nini Uneh, kumaha tos kieu? Diga abdi mah asa teu tega ningali warugana. Sia eta dia patuakan meni baru kitu. Bahan tadi cikene siang-siang teh ngobrol jeung abdi. Kitu cek Pak RT. Nya ayeuna mah Nini rek sabisa-bisa cik nyokot cai kana batok. Mun aya mah Nini menta menyan sakalian we jeung parukuyanana. Kitu cek Nini Uneh. Atuh Mang Udin teu hararese. Tuluy ka dapur nyiapkeun naon anu dipenta ku Nini Uneh. Sok cai teh anu na batok diasongkeun gap ku Nini Uneh ditampaneun. Terus parukuyan diasongkeun kitu deui menyen. Sok malalundur ka tukang. Tukangeun Nini we. Anguran mah bantuan urang munajat ka Nu Maha Kawasa. Sasiereun sabeunyereun nya urang mah hirup ngandar mah da Nini oge lain nganu harti bisa. Ngan lamun ningali kieu mah nya rek kumaha deui. Kitu cek Nini Uneh. Atuh anu saterusna mah lalundur ka tukang. Kabeneran da ari imah paku mah lalega. Ngagugu bisi aya itu ieu. Anu saterusna Nini Uneh ngawatek ajianana. Ajian anu geus kapibanda kumanehna salama ieu. Troy menyandi bubuk-bubuk. Pladog eta menyandi beuleum. Bari anger mapatkeun ilmu pangarti anu aya dina diri Nini Uneh. Asepna meni nyerabeng. Terus ku Nini Uneh ditiup supaya kena kana awakna paku. Ari cai dibalurkeun kana tarang kana beuteung kabehanana. Lantis anu kaliwat. Keur kitu teu kanyahoan. Cakakak. Paku hudang bari seurinya kakak. Panona ngadak-ngadak lingas. Tapi sorana lain sora paku, tapi sora si urjit. Wah, ini wah, siapa ganggu kangai? Wah, hayang dikeroy. Itu cek
si Warjit anu geus asup kana jiwana Paku atuh nini uneh teh mundur ka tukang. Kitu deui sarara ge menirareuwaseun. Eta Paku ngadak-ngadak nangtung ngajeleg-jeg beteungna anu budayut manona bolotot seukeut merong ka nini uneh. Atuh nini uneh teh undur-unduran. Pok nini uneh nyarita, "Yurik nyingkir, setan nyingkah kaditu. Ieu mah lain tempat sia. Ieu mah tempat manusia. Teu pantas sia rek ngaganggu ka papada manusia." Kitu cek nini uneh. Bari terus kunyam-kunyem mapatkeun ajianana. Wah, goblok ilmu sakit geus sieun geus gede hulu nini beat. Ya mah yang dikieu. Kitu cek si Warjit. Bari teh kanyahoan heuk tina leungeun Paku anu geus jerona aya si Warjit. Keluar cahaya anu saterusna eta cahaya nyamber ka nini uneh. Heu beledap cerit. Nini uneh ngacerit awakna katibanan ku cahaya anu diserangkeun ka awak manehna. Awak nini uneh kata mama geus kolot geus nini dibere serangan kitu atuh jungkel jumpalik. Tina bahamna kaluar getih ningali atuh kabehanana ge menirareuwaseun. Mang Udin Mang Nana mangakong gancang gura-giru nyokot mangku nini uneh. Harita nini uneh manona ngadak-ngadak burial buncelik. Aduh, iya, kumaha, aduh, Gusti. Itu cek Pak RT. Cari urupap rep. Anu saterusna nini uneh dibawa ka kamar. Terus digolerkeun. Bari getihna anu ngalai tina bahamna disusutan. Pok nini uneh nyarita ngomongna menis semunu pegat-pegat. Nini teu sanggup. Pak RT, mangakong teu sanggup. Ayeuna mah wayahna susulan Haki Juman. Susulan. Kitu cek nini uneh. Anu akhirna males nini uneh kapiuhan teu inget di bumi alam. Atuh jadinya teh jadi kacau balau. Pan Paku ge can puguh cager. Ayeuna katibanan ku nini uneh atuh beuki riweuh. Hari-hari eta ningali nini uneh geus ngajengkang kitu mah. Eta Paku teh model posisina tadi deui nangkarak. Sukuna nyerekekeh, leungeunna nyerekekeh, letahna ngelel, panonna bolotot deui. Boh, wayahna, Mbak Ulin, Akeng, wayahna, susulan, Aki Juban, bejakeun we, kieun Paku kieu. Gitu cek Pak RT. Mangga Pak RT, mangga. Anu saterusna Mang Udin jeung Mang Akeng teu hararese curut turun ti imah nyata rek nyusulan Aki Juman. Bari hatena teu pararuguh. Sabab ningali kayan Paku anu pikawatireun. Kitu deui ayeuna ditambahan ku nini uneh. Ayo Mang Akeng,
lempangna orang gancangan, lain naon ieu bahaya. Kitu cek Mang Udin. Nya hayu Mang Udin hayu. Atuh lempang teh rada digancangan anu tujuan anak supaya gancang nepi ka imahna Aki Juman. Memang imah Aki Juman teh rada anggang tidinya. Malahan mati mah Nini Uneh ge rada jauh deui. Tapi aiku gancang mah kurusuh sanajan jauh oge. Anu akhirna Mang Udin jeung Mang Akeng geus nepi ka imahna Aki Juman. Anu saterusna Mang Akeng kaketrok kana panto bari jeung uluk salam. Assalamualaikum Ki. Aki aya Ki. Kitu cek Mang Akeng. Atuh Aki Juman anu harita keur gogoleran mending ngagorobog seolah-olah keur ngalamun aya anu kaketrok ka imah nyaeta kana panto imahna. Dara rasaan Mang Akeng mah kaketrok teh lalaunan teu sadar padahal mah tarik. Saha di jero? Kitu cek Aki Juman. Oh abdi Mang Udin Ki sareng Mang Akeng. Oh Mang Udin Mang Akeng soke kajaroro langsung dacan ditulakan panto mah. Kitu cek Aki Juman. Atun saterusna Mang Udin jeung Mang Akeng ngadorongkeun panto imah bener we yen pantona teh can ditulakan. Tara rese dua nana cing kalalacat ka jero kasampak. Aki Juman keur gegelehan. Atuh ningali Mang Udin jeung Mang Akeng kadarinya teh meni rewaseun Aki Juman teh. Tuluy Aki Juman diuk pok nanya. Aya naon Mang Udin Mang Akeng peuting-peuting meni asa rewas kieu. Kitu cek Aki Juman mimiti nanya ka Mang Udin jeung ka Mang Akeng. Oh kieu Ki abdi teh di Bujeng Enggana we yen aya masalah di bumina Pakuwu. Masalah naon Mang Udin? Coba terangkeun. Kitu cek Aki Juman. Atuh anu saterusna derak-dek. Mang Udin rangkeun kajadian ti mimiti anu tumiba ka Pakuwu jeung anu kapanggih ku Mang Akeng. Malah diterangkeun yen geus diubaran ku Nini Uneh tapi Nini Uneh teu kuateun. Malahan mah cenah Nini Uneh ayeuna teh keur kapaehan. Leng Aki Juman ngahuleng. Manehna mikir. Cek pikiran Aki Juman yen ieu anu tumiba ka Pakuwu lain masalah panyakit handap-handap. Pandinten teu ge Nini Uneh teh pada mikolot pada make ku sararea tapi ngan sageprakan ge nepikeun ka kakapaehanana. Tapi teu lila Aki Juman ngahulengna pok nyarita. Nya ari geus kitu mah hayu atuh urang ka imahna Pakuwu bisi aya itu ieu. Kitu cek Aki Juman. Anu saterusna Aki Juman Mang Udin jeung Mang Akeng nuju ka imahna Pakuwu. Di jalan rurusuhan sabab bisi aya itu jeung ieu komo harita geus waktu teh nyeret rek waktu ninggang kana waktu subuh. Teka catur di jalana Aki Juman
Mang Udin jeung Makeng geus nepi ka imah Paku. Kasampak ibu kuwu keur ceurik we. Bari nyuh ka Neng Intan. Ari Pak RT ngahuleng, Mang Akong ngahuleng, Mang Nana oge ngahuleng. Tuh, Ki, gitu kayanana teh gitu we. Jadi panon bolotot letah ngelel kan tadi basa diubaranku Nini Uneh ngadak-ngadak aya nu sora ngabarakatak bari ngalawan. Kitu cek Mang Udin rangkeun ka Aki Juman. Aki Juman merong seket ka Paku. Kakuatana dipuserkeun, tanaga batina diusikeun, hatena munajat kanu maha kawasa. Katingali dina warugana Paku aya hiji makhluk anu keur nangkod di jero. Wujudna pikasieun, panonna anu bolotot, sihungna anu rangeteng, sirahna nyungcung siga aseupan, kukukuna rangwas. Ulang Aki Juman ngahuleng pok nyarita. Aduh, ieu mah atuh Pak RT, Mang Udin, Mang Akong, oge ka Mang Nana. Ieu mah lain bantrak-bantrakeun. Ningali kieu mah Aki ge moal sanggup. Sabab ieu lamun di lawanan lain lawan-lawaneun Aki. Bisa-bisa Aki ge bakal model Nini Uneh. Kitu cek Aki Juman. Sabab Aki Juman geus kaukur sakumaha ieu kakuatanana. Oh, maksudna lah kumaha Ki logikeun ka kitu. Kitu cek Pak RT. Kieu Pak RT, ieu teh mangrupa teluh wurjit. Tapi teluh wurjit anu kacidang ngagalaksakna. Sabab ieu nu nitahna teh geus ngagunakeun siluman. Jadi nganung harti lain teluh biasa atawa lain santet biasa. Lamun ku Aki ieu diusik, lamun ku Aki ieu diubaran, pasti ieu Paku bakal ngamuk. Ngamukna bakal leuwih ti tadi. Aki teh sanggup daripada bakal cilaka sararea. Oh, atuh anu saterasna kumaha? Atos kieu Ki abdi bingung. Tah ayeuna mah sok we urang tarungguan. Keun isuk beurang ari beurang mah moal loba teuing gangguan itu ieu. Tah ayeuna mah sok nyokot cai urang ubaran we Nini Uneh besi aya itu ieu. Kitu cek Aki Juman. atuh teu ararese Mang Udin anu saterusna nyokot cai ka dapur. Sok cai teh dibikeun. Terus Aki Juman ngadoan eta cai, nyaeta cai keur ubar Nini Uneh. Geus beres kitu, terus saya dibikeun ka Mang Udin sok ubarkeun cenah ka Nini Uneh. Anu penting mah Nini Uneh kudu sadar. Atuh anu saterusna cai teh dipokrokkeun kana tarang Nini Uneh tuluy diinumkeun. Nyanya Nini Uneh hudang. Manehna karasa dadana eungap lain di kieuna. Kumaha Nini? Tos sakitan? Kitu cek Mang Akong nanya ka Nini Uneh.
nya ayeuna mah rada leuheung. Nah aya saha kitu cek Nini Uneh. Oh itu aya Aki Juman. Wong Aki Juman nyebatkeun teu sanggeman kanggo ngalandungan ieu. Bargina ieu mah sauna sanes teluh biasa tapi ngagunakeun siluman. Kitu cek Mang Akong. Atuh Nini Uneh teh meni ungut-ungutan. Nya bener pisan kitu Mang Akong. Nya ayeuna mah tarungguan we. Ieu Nini mah rek ngagoler heula lieur. Kitu cek Nini Uneh. Oh mohon sok ini istirahatkeun heula. Abdi rek ngobrol deui jeung Aki Juman. Kitu cek Mang Akong. Anu saterusna Mang Akong nyamperkeun deui ka Ki Juman jeung ka Pak RT. Pok Pak RT nyarita. Oh, aduh salajengna kumaha teh ieu teh Gi? Abdi bingung. Jalan kaluarna. Nya wayahna we isukan mah Pak RT. Neangan jalma nu bisa kana masalah ilmu kieu. Sabab anu tadi teh keur anu ilmu hanap-hanap model Aki, model Nini Uneh hampura. Moal bisa ngalawanan makhluk model kieu. Sabab jahatna lain heureuyaneun ieu mah bisa-bisa matak baragatkeun kana nyawa. Kitu cek Aki Juman. Atuh Pak RT mending ngahuleng. Reuwas oge ngadenge yen masalahna anu nyerang ka paku teh lain bantrak-bantrakeun nyaeta ieu mah mangrupa siluman silemin. Atuh meureunan dina ngubaranana ge kudu ku ahli, kudu anu bener dina tingkat ilmu pangartina anu geus luhur. Waktu terus nyerelek teu karasa. Hayam jago mimiti kongkolongok patembalan jeung baturna yen nandakeun peuting rek kaganti ku beurang. Teu karasa panan poe geus meletek brai beurang. Harita malahan mah isuk-isuk Nini Uneh pada nganterkeun ka imahna. Sabab Nini Uneh keukeuh hayang balik. Ari Aki Juman mah henteu waka balik da dicaram ku ibu kuwu. Wayahna cenah Aki ulah waka mulang. Jadi lamun Aki mulang di dieu jeung saha eueuh pakumaha-kumaha. Atuh Aki Juman dicaram kitu teh. Memang Aki Juman moal waka balik ka imahna sapoe.